Oh, jadi meureun ieu mah mang mah meureunnan kusabab corona eueuh kegiatan nyeun lah kegiatan melak stroberi kitu meureun nya mang ya. Awal-awal mah nya eueuh kegiatan Eueuh teh aja eueuh gawe kegiatan, gitu eueuh meureun gawe. meureun eueuh. Ayeuna mang penghasilanna geus sabaraha rupiah, Mang? Nya ayeuna sih alhamdulillah nya istilah tina nominal mah nya emang gede mah henteu nya ari sekitar. Halo guys, ketemu lagi jeung urang. Ayeuna urang keur aya di sawah. Ayeuna erek ngareview greenhouse-na si Mang Stroberi nu kamari. Ayeuna urang geus nepi di tempat lokasi. Ieu jalanna rada ekstrim. Soalnya ieu geleungna masih kena base guys. Jadi urang kudu ngincah kana sawah, kudu pebelokan. Tah guys, ieu sawahna rada encan dipacul anyar panen. Tapi ya guys digalengan tapi can garing guys. Tapi bawang tincak weh. Tah iya guys anu greenhouse si Mang Stroberi teh anu layarna geuning. Luhurna kentengna teh ada reueuh si plastikna teh teuing kamararana. Nyebut mah kabawa angin cenah. Tah dina jero greenhouse ieu teh lobana stroberi. Tah bisa ditingali guys. Urang asup ka jero ya si Mangna keur nyeboran oge. Ieu anak-anakna loba handapna teh balong. Tadi bisa ditingali eta aya balongna aya caian, aya laukan oge. Urang tanya-tanya ka si Mangna, "Mang, Kumaha ya? ieu teh stroberi loba kieu, Mang?" Ieu teh kena ku panyakit jang itu stroberi teh. Oh, ngahaja dikadiekeun. Ngaja di karantina itu tuh kareukeun daunana teh garing ninganan. Jadi guys, cenah ieu stroberina garing kena penyakit nya bisa ditinggali meureun tingali ta daunna kateuing teu sarehat marengkel. Ya akibatnya tina angin oge sih, tina angin. Oh iya tina angin. Jadi jamur bijil. jadi stroberi meureunnya Ting hujan. mun loba ting hujan teu bener meureunnya, loba ting angin teu bener. Marengkel, daunna marengkel. Tingali guys. Ieu sabaraha bibit Mang nih dia Mang? Ieu teh paling aya 300 bibitan 300 namun full kaeusian KB bisa nyampe 500 bibit ya mun kaeusian KB mah. Oh ieu Cuman teh. ieu can KB can dieusian KB. Aya ek ditutupan nih moal Mang ieu nu luhurna. Ditutupan deui engke mah. Oh. Jadi guys, luhurna bolong teh karena ku angin si Mang ek ditutupan deui. Lamun ditutupan kumaha Mang? Mun nyamun halodo sih tadi tutupan ge teu masalah, mun halodo mah kan itu aya mun hujan kan stroberi mah jadi teu kuat ku loba hujan. Jadi tutup teh emang bisa disebut penting lamun keur musim hujan mah. Jadi guys, hayu selain di stroberi urang tanya-tanya guys. Nah, manehna bisa aya minat melak stroberi, terus berbisnis dina stroberi, terus penghasilanna di mana urang tanya-tanya. Mang urang ek nanya ye mimiti usaha kanu kieu mimitina kumaha tak bisa jub-juban kanu kieu baheulana Mang gawe naon atawa dagang naon gitu. Ayeuna bisa naon ngurus stroberi kieu kumaha Mang tah? Ari mimitina namanya awal-awal nama ku akibat Covid oge sih awal-awal nama. Kan baheula kan simbang kan sok dagang cocokan di sekolahan, di dagang cocokan. Sabab Covid kan sekolah teh libur, sekolah teh libur wae. Ya kan geus kitu kan bingung usaha naon gitu pas di ieu di Karangima. Karangima teh aya plak stroberi paling sabaraha siki lah, 1 pot 2 pot lah.
nya aku sama berubah waktu luang teh nih kan di anak-anakeun nya nepi ka lila-lila loba kan mimiti mah tetangga ieu dijual teh ieu sabarahaan teh ieu nya gitu. Oh jadi dijual ka tetangga. Tetangga sok banu nanyakeun ieu dijual teh nya sok wae cenah ai daek mah dimeuli nya dijual ka tetangga lila-lila tetangga bebeja ka dulurna ka manana gitu. Jadi kan loba nu tetangga ti lembur batur lur ieu sok kadari ieu nanyakeun jual teh nya lila-lila ya alhamdulillah oh payu oge bae nama nu kieu nya geus kitu kan kakaraha diseriuskeun gitu di melak jadi emang nyieun tiga greenhouse tiga kieu gitu pasti gitu teh. Oh jadi meureun ieu mah mang mah meureunnan kusabab corona eueuh kegiatan nyieun lah kegiatan melak stroberi gitu meureun ya mang ya. Awal-awalna mah nya ku eueuh kegiatan teh aja gawe gitu. Gawe. Ayeuna mang penghasilanna geus sabaraha rupiah mang? Ya ayeuna sih alhamdulillah nya istilah tina nominal mah nya emang gede mah henteu nya kan jalan tinggal jualannya ngajual buah ngajual bibit oge kan aya dina kana online kana model bangsa Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada gitu. Oh jadi guys bagi maraneh anu ngalalanggur guys daripada caricing we di imah bisa melak stroberi engke guguru kasih emang ieu kayak kuing di cantumkeun nomor WA na bisi erek guguru kasih emang ieu. Ai selain penjualanna selain tina online aya sistem nu lain teh mang? Ya sistem nu lain selain tina online kan model tina Facebook sok kan di posting na Facebook sok aya nu kadang tina Facebook teh sok aya nu hayang dikirim sok aya nu emang kadinya wae baru ulin cenah sok aya nu ka dieu gitu model ti mana lah model ti nu deukeut mah ti daerah Ciamis di Tasik masuk aya kadang-kadang kadinya wae baru ulin cenah ka dieu kan kadang-kadang bari ngaliwat dieu teh ningan di sisi sawah kan ngeunaheun mun urang kota mah di ke sisi sawah teh gitu. Sok aya oge model cenah di Tasik hayang mangmelakankeun di kafe cenah sok kadang ka Tasik ka ditu gitu. Oh geus aya nemblak di kafe mang? Aya di Tasik ka duaan kafe hayang dipangmelakankeun nya ka Tasik gitu. Ka ditu mau pacul itulah melakan ke melak gitu pernah oge nya alhamdulillah lah. Tah emang uing ningali eta di handap mang aya karung atau karung keren mang. Jadi lihat guys tinggalinya di handap teh aya karung cing uang pindah ka ditu mah. Tapi dina balong gitu. Tapi ieu teh jiga nama keur nernakeun naon gitu uang tatanya we ke si Mang. Tah ieu guys tingali guys aya karung aya botolna oge. Tah tingali guys. Jadi jigana si Mang nernakeun cupang jiga nama ieu. Mang coba Mang jelaskeun Mang ieu nah aya karung di dieu. Ieu teh nah emang nernakeun cupang. Cupang cuman geus dipanen cupangna nama. Itu nyobaannya gitu kan aya model ieu kan kadang-kadang lalajo ome HP teh lalajo YouTube. Pas lalajo YouTube teh manggih ternak cupang cenah. Nya pas ningali oh gitu pas benerannya di dia balong aya handapeun ieu nya nyobaanna diternakan ke cupang gitu. Tapi alhamdulillah ieu tina ieu teh nya geus panen lah ngan dijualan paling ke barudak lah jual 1.000 2.000 ya lumayan lah yang meuli rokok wae mah aya lah gitu. Tah guys bagi maraneh nya ieu jigana kabeh berfungsi balongna jadi duit jadi tina cupang guys. Cupang da mun ieu teh pelakan nila ieu teh balong ieu teh balong. Oh ieu pelakan nila. Tah guys jadi maraneh anu di lemburnya mun baroga balong mah nya cobaan lah siga si Emang ieu. Soalna jigana meureunnan kagaji lah meureunnan 1 juta 2 juta mah sabulan meureun lumayan lah kerjaan budak gitu nya. Urangnya hayang sih. Hayang bisa euy. Tapi orang guguru lah ke si Emang ieu lah. Nah, model ieu Mang yang gerani dia aya ieu. Model kan naon Mang? Udah cenah aya cek model cek papatah hirup mah ulah eureun diajar kan gitu. Heeh. Tah teh. Tah itu teruji coba ke belah dia gerang. Teruji coba we dah. Model na YouTube sok aya ningan. Cenah mah ku pecin, cenah gemukna teh ku pecin. Pecin. Jadi guys, ieu si Mang ngagunakeun pecin tapi ketingkeran uang tatanya keun we. Tanu ieu teh kakara tadi. Nu ieu teh nyobaan di pecinan, nu ieu henteu. Nah, jadi engke teh emang apa bener gitu ngegembok stroberi ku pecin teh bakal alus. Lamun engke emang nu ieu nu geus di pecinan jadi alus berarti kan nya gitu.
namun emang jeung nu ieu sarua wae berarti kan serenan tuh gemuk pecin dipakai gemuk teh nya henteu sapenuhna alus itu uji coba keneh. Jadi guys, ieu kurang dijadikan kontennya ieu si Emang ieu mecinan strawberry cenah hasil nanti bakal alus Dina modena YouTube cek dina YouTube ngabuktikeun gitu. engke urang shoot deui kumaha misalkan perkembanganna saminggu kumaha tapi kurangnya geus katingali sih guys. Iya anu dipecinnya rada subur gitu si daunna teh. Ieu mah teu dipecin ieu mah. Namun model ieu kok tah. Ieu mah kan nyoba cok aya model aya cok aya kadang perdebatan alus organik, alus non organik, alus nu kimia, alus nu teu. Nya kurang dibuktikeun gitu bakal alus nu organik atau emang bakal alus nu non organik gitu. Tah guys. Ieu nyobaan dibuktikeun kita ngabuktikeun lah gitu. Ieu bagi maranehnya nu erek nyoba berspekulasi dina strawberry kurang ayeuna nyobaan antara gemuk organik jeung non organik tah ieu jeung anu make pecin jeung teu make pecin tah engke kurang ek disut deui ieu perkembanganna kumaha saminggu sakali minimalnya guys. Anu alusna anu mana jadi mararaneh anu erek spekulasi na strawberry bisa nurutan si Mang ieu gitu meureun nya. Aya naon deui Mang di teh Mang selain strawberry Mang? Selain teh